robbahu ka pangeran itu arif la sawaba lain ganjaran walal jannah sareng lain surga. La sawabanya walal jannata wa hammu zahidi sareng ari ayeuna pamaksudana jalma zuhud eta nafsu awakna itu zahid aya manfaatan nafsi tegasna kamanfaatan awakna itu zahid minas sawabi tina ganjaran wal jannati sareng surga. Papuriko maka dibedakeun naon bae nama min man di antara jalma hammat anu ahmatuhu ari pamaksudana itu si iman et al huru bidadari wa manjeng jalma himmatuhu katunya ari pamaksudana itu si iman eta rob usuturi ngangkatkeun ayeuna tutup-tutup. Jadi bisa dibedakeun ke antara ahli makrifat nu jelas lain ganjaran lain surga tapi hayang deketna jeung Allah sabab geus deket jeung Allah mah bakal sagala rupa ge karaosan. Jeung ahli zuhud jalma teh nyaeta keur pikeun kamanfaatan dirina tina ganjaran jeung surgana. Tuh bakal dibedakeun ke teh. Jadi mana tuh nya luar biasa. Ieu ahli makrifat luar biasa keunggulanana nya. Gitu. Jadi kumaha atuh urang sing bisa nepi zuhud ku urang kalakonan makrifat ka Allah kalakonan. Tinggal kertekeun dina hati naon tujuan urang ibadah ka Allah. Lamun masih kena aya surga jeung aya neraka berarti urang can murni karena Allah. Sing emot dina surah Mutawaffik, sing inget istiqomah minhu tanya sing emut minhu lahu fihi ilaihi gitu. Apaakeun bae eta ku urang teh euy nu kituna. As'alullahal karim ayaj'ala dalika minhu lahu wa fihi wa ilaihi gitu ta euy. Wal maqalatu rabi'ata syarata eta an ba'dil hukama katampi di sebagian hukama ayat ba'il qulubi tegasna dokter-dokter hate. Duh. Wahum ari itu atbaul qulub hukama teh eta al uliya'u pirang-pirang para wali. Man sing saha jalma tawahama anu boga kabingung si iman. Anu boga sangkaan si iman annalahu sanyana eta teh tepikeun si iman walian. Ari anu ngurus eta aula nu leuwih utama minallahi ti Gusti Allah. Qolat maka saeutik naon makrifat si iman billahi ka Gusti Allah. Wal makna sareng ari makna nama eta man jalma donna nu nyangka si iman annallahu sanyana eta tetep ka si iman nasirun ari nu nulungan. Eta akrabun nu leuwih deukeut minallahi ti Gusti Allah. Wa aksaru sareng nu leuwih loba nusrat wa aksaru sareng loba naon nusratun pitulungna min huti Allah pa inau maka sanyana si iman eta lam ya'rif teu nyaho si iman teh Allah ka Gusti Allah taala. Jadi lamun aya disangkaan urang teh sanyana salianti Allah nu ngurus kos ngucap kieu. Duh urang teu boga budak euy lamun teh mah geus kolot rek saha nu ngurus. Urang mah di dieu teu boga sasaha lamun teh mah urang gering rek saha nu ngurus. Santri kitu bahasana. Maka eta jalma teh teu nyahun ka Allah. Sabab nu sanyana anu ngurus sadaya rupa oge ka manusia eta teh Allah. Teu meunang urang ngucap kitu tah. Sok paribasa kolotnya eksa engke nu ngurus eksa nu nyaaheun ka emak ka bapa ulah kitu. Aya Allah kamanakeun Allah? Eksa nu mere dahal emak di dieu sorangan euy bapa di dieu sorangan. Allah ka mana Allah eta naha teh Allah yeuh hudang tenang. Allah nu ngurus ka urang. Mun batur eueuh nu dayekeun ngurus ka urang bisa jadi hikmahna Allah nyalira nu bakal ngurus ka urang teh. Seolah-olah urang kosok daek ngurus batur. Tangtuna urang mika butuh eueuh pisan batur nu nulungan ka urang. Eta teh sing husnudon bisa jadi Allah nyalira nu turun tangan nu bakal ngurus urang. Sing yakin bae urang ka Allah. Kalau udah dulu aja. Saeutik maripatna ka Allah ta jalma teh. Waman sing saha jalma tawahama anu nyangka si iman annalahu sanyana kana sanyana eta tetep si iman aduan ari musuh ada anu leuwih ngamusuhanna min nafsi tinimang dirina si iman qolat manaka saeutik naon ma'rifatuhu
kanyahoana si iman binapsi ku nafsuna si iman. Tuh aya waman sing sajalma donna nu nyangka si iman annalahu sanyana eta tetep ka si iman aduan ari musuh. Naon aduan musuh kitu aku anu leuwih kuat minapsi tinimbang nafsuna si iman al amaro ti anu marentah walawamati sareng anu leuwih sareng lawamah nya wa inau maka sanyana si iman eta lam yarib teu nyaho si iman nafsahu kana dirina si iman kitu. Kan ayeuna waman aropa nafsahu aropa robahu kan gitu kan. Urang kudu bener-bener nyaho kana diri urang kumaha. Lamun sangkaan urang musuh nu paling berat teh si anu atawa si anu wah nepi ka setan disebut. Tinimang nu paling kuat teh nyaeta nafsu urang teh nyaeta edit musuh urang teh nu paling kuat teh nafsu urang. Maka eta si iman kaya-kaya teh nyaho kana dirina. Lamun teu nyaho kana dirina moal nyaho ka Allah. Eta gitu. Jadi sanyana musuh nu paling utama nu lebih dari permusuhanana teh nyaeta merangan urang hawa nafsu. Mujahadatun nafsi urang teh nu luar biasa teh. Moal disebut pemuda urang teh. Pak napas tabiqul khairat, mimna mujahadatun nafsi merangan